waya kana tausiah anu tausiah ieu bade disanggakeun ka pun guru urang sadayana ti pimpinan pondok pesantren Dawil Arham waktos sinaran tempat nyanggakeun ka mantena arinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddalul musyarraful muayyad fahuwa hamidun wa mahmudun wa ahmad wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a wa sajad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis manane wallahu wa rasuluhu bi haqiqatil murad. Wa qala al qailu fi du'a, Allahumma nawwir qulubana amin bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma rzuqna kamala mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa jami'a hadirati fi hadal maqam min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya perlu saya informasikan bahwasannya pada kesempatan ini mubalik cuma satu. Jadi tidak diperkenankan bagi siapa saja yang hadir pada kesempatan ini untuk ikut berpidato selama saya lagi berceramah. Dalam artian
Tidak boleh ada yang ikut angkat berbicara apalagi disertai dengan aktivitas apapun sebelum saya mengajak interaksi pada waktunya. Paham? Pilih kira kahartos ece tong aya nu ngomong gitu kan. Lamun kuring teu ngajak ngomong. Ngan di mana-mana engke kuring ngajak ngomong, yuk urang ngararomong, siap sadayana siap. Hatur nuhun. Ibu bapak hadirin sadaya. Sadajan sim kuring lumajeng kana sakumaha carios nu bakal disuguhkeun dina ieu waktos. Samewe pribados ngaguar catur nu bahan jadi bantapakur jeung para dulur di ieu lemur. Langkung di payung pribadi bade nedawili utami ka ibu-ibu anu carantik leuwih luar biasa bagaikan ibu pertiwi. Bahwa dina ye kesempatan sim kuring ngagaduhan ka bingah-bingah amar watas uta bingah ka giri-giri bingah nu taya papadana. Nanging tinangkos ibu sinrang bapak tak acan uninga, maka wajar lamun timbul pertanyaan naon atuh kabungah nu karasaku sim kuring na ieu kesempatan. Peryogi ku ibu dikanyahokeun yen dina ieu dangat sim kuring ngaraos bingah wirehing dina ieu saah sim kuring ditepangkeun jeung ibu-ibu anu hariru. Ditempok kuring kabeh ibu-ibu di dia harirup eueuh nu maot cengelik hiji di tengah-tengah kabeh harirup alhamdulillah. Nanging tinangtos ibu sadaya urang dina kahirupan ngagaduhan pangabutuh jeung kahoyong leres. Sok ibu atuh jawab iku sadar ya. Pancen kuring galamun uing ngajak ngomong pok ngomong ulah lah kadar colohok jeung nempokeun wungkul. Datu genaheun uing diharum sorangan lakara ditonton ku kabehan samaruk teu era pok nyararita gaduh kahoyong nyora ibu nyora gaduh pangabutuh oh sok ngadararunga Robbana atina sok dibararaca arapal hartosna henteu oh memang nu aneh nepi ka paeh jelema ngaduan hayo-hayohan tapi teu apal kana hartina teu apal kana hartina bekas dan ibu tong ditahan bisi salat terus kira boa-boa nu ata dina kupribados ni aos sapanjang-panjang teu arapal kana hartos arapal atan lebih teu jujur ngalah cari beres. Paingan atuh paingan sim kuring ngaduan biakeun diperem-perem dibarengan ku adirahat tapi masih kena ejal minu baceo bari ngarobrol aya hiji tanu moal ka dijabah duana. Paingan atuh paingan sim kuring ngaduan biakeun diperem-perem dibarengan ku adirahat tapi masih kena ejal minu ngotep tap ngarome HP aya ngotep tap ngarome Allah dua paingan atuh paingan sim kuring ngaduan biakeun diperem-perem dibarengan ku adirahat tapi masih kena jelema nu teu amin-amin acan aya rajin amin leungeunna teu diangkatkeun leungeunna teu aya nu kitu sing kira-kira ibu ieu merek teu maros lamun aya jelema amin bari teu ngangkatkeun leungeun kaluhur katingali seriusna henteu. Atuh makan ada ieu teh urang teh panangan teh pameran ti Allah dipake ngadoa ka Allah malah mandar keur amin ngangkatkeun panangan ka luhur sing jadi tawis urang syukur ka Gusti Irang bara atuh beres amin teu euceuk kos beresna tepan ngarusak beungeut oh sok beresna tepan ngarusak beungeut alhamdulillah beungeut saha bisi pan ari keur berjamaah mah sok loba beungeut teu ngajenggreng bisi beungeut batur ulah ke urang pon assalamualaikum oh gitu nya tapi sok sanaos kitu peta najan masih kene jelema nu baca ngobrol babarengan bahkan masih kene jelema nu amin acan nepi ka masih kene jalmi nu ngotep tap ngomekeun bobogaan sorangan nya HP ibu salah tapi mudah-mudahan ijabah Allah teu dipegatkeun tina doa urang amin ya Allah ya Rabbal Master of Ceremony kar ibu paingan colohok sudah ulah Menjek nini disebut panarti buan cilemun jeung pemuda disebut pangaras acara sepuh mapang duung waktu kolot mah nyebutna protokol teh eta Sundana
nukusim kuring dihormat kalian ku Allah dimuliakeun hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatid wal asatidat, muallimin muallimat, wabil khusus segenap para ustadat anu anaan pada hadirna ieu tempat dikawit ibu ketua BKMM Desa Sirna Jaya. Ari singkatan BKMM teh naon ibu? Hah? BKMM, Barisan Kolot Malalenor. Benar gitu BKMM teh sana. Da bingung bikin naon ieu teh artina ieu BKMM teh apa? Jika mari BKMM teh naon teh barisan tuh teh nu ngajawab geus we eta Barisan Kolot-kolot Malalenor kitu we nya. Pokoknya nugusim kuring dihormat kalian ku Allah dimuliakeun segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu nu nampak hadir khususna di ieu tempat nu sadek beribados dihormat kalian ku Allah dimuliakeun, kalian pidungan diberibados. Mudah-mudahan kangge sadek ibu-ibu nu keur ngariung bari gareulis tur tarunung, mudah-mudahan sadek dijauhkeun ku Allah tina sifat lieur jeung bingung, amin. Sok sanajan garuheun caroge hayangeun kawin ampun eta ibu-ibu atuh nini nu disaramping mudah-mudahan sing deungit kapusing, amin. Para wanoja nu dikabaya mudah-mudahan sing tamih kamulya, amin ya Allah ya Rabbal. Langkung dipayun puji kali syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur, nu mana Gusti Allah paratos maparin mangrupi-rupi kanikmatan ka urang sadaya ibu. Di antawisna Allah maparinan nikmat ijad sareng nikmat imdadna. Naon nikmat ijad? Nikmat diciptakeun urang ku Allah ka dunia dijieun jelema, nikmat imdadna nikmat pangleuwih ti Allah Subhanahu wa taala. Nu mana nikmat ijad ieu adalah nikmat nu luar biasa. Sabab naon? Sebab urang diciptakeun ku Allah sadaya adalah dijadikeun makhluk nupang gaya-gayana, nupang istimewana. Bahkan ceuk Gusti Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sur Gusti Allah iakti kaulan nu agung ngadamel jelema teh dina degan nupang hade-hadena. Fakta jeung realita memang lamun jelema dibandingkeun jeung makhluk Allah nu sanesna pasti ceuk hade keneh jelema tinimbang makhluk Allah nu lainna. Mana buktina? Sok pecakan bandingkeun jelema jeung domba. Nu jadi fakta ceuk kieu simkuring gaduh rarencangan urang Ciwidey daerah Cibobar. Nelpon ka simkuring pokna kumaha? Euy cenah dewek meuli domba harga 20 juta. Cek simkuring sabaraha hiji nyangan hiji, nah kumahal-mahal teuing teh 20 juta mah dikuring mah meunang karek 10 sigi bahkan leuwih. We pancila ieu mah domana ge pangna mahal, mana gagah kasep cek manehan. Eta teh kuring penasaran, nah kumaha kasepna domba jeung gagahna. Ningan kalersan kamari simkuring aya pangaosan ka soreang nyimpang heula ka rencana. Nu di Cibobar eta ceuk. Mukan nyimpang ka rencana teh langsung ka bumina seak we kuring mah ka belah bibir. Coba baturan teh ari sia rek nganyang kaing lagi di kebelah bibir rek naon ye uing jauh-jauh dijujug anggang ditang datang ke ieu tempat teu kuat hayang pangih jeung domba nu mana heuh domba nu kumaneh kamari dicaritakeun bahwa domba aya nu kasep bari jeung gagah atuh nya heuh cenah kanang lagi belah ditu ditinggali teh nyaan kanang leger da luhur saeutik ceuk ceuk si kuring geuning teu katempo atuh hayang katempo kudu diturunkeun heuh ceuk diturunkeun heulana diturunkeun make alat sagala ning nurunkeun lagi ke tutut tamang unggul dibawa kumanehana kurunyung teh warna hideung rada plat aya bodasan ceuk simkuring heuh ieu domba teh lege kieu nya ari yang geus turun ka handap eta domba simkuring ngareneng jeung eta domba kaleresan gaduh handphone simkuring aya kameraan dibikeun ka babaturan pangmotokeun uing ngareneng jeung domba der tadi foto ku babaturan ternyata ningang beres dipoto diilik dikigir di sawang sebelah tukang anger ceuk najang eta ceuk manehan domba kasep jeung gagah dibandingkeun jeung beungeut uing kasep keneh uing. Heeh, najan kuring teu kasuk kategori sakumaha kasep lumayan jeung domba eta mah masih kasep sungkuring ditingali dina irung. Nah, dan najan kuring teu asup kana kategori mancung jeung domba eta mancung keneh irung kuring. Da buktina eta domba dipaksa ditah ngorong teu bisaeun. Ari kuring mah lancar karek ngorong-ngorong wae mah. Sedengkeun ngorong teh pagawean anu geus ilahar pikeun jelema bari ngorong mah ceuk pagawean nu pangeunah-ngeunahna bari sok disumput salinungkeun bener kitu teh sok tara aya suka nu ngorong digelar-gelar tah eueuh disumputkeun ngorong mah diuk na luhur kursi beunang korongna toelkeun halabeun kursi yang hareupan kana meja dengan beres ngorong aya korongan toelkeun kana pun meja bener kitu disumput-sumput ngorong mah pagawean anu geunah tanpa ngorong jelema bakal riweuh ceuk
abang munten ledet tadi irung bener dengan korong bener sadaya hadan ya Allah wa iyyakum. Maka jelema ku Allah diciptakeun dina bentuk nupang saya-sayana, dina bentuk nupang istimewa mata kurang syukur ka Allah minimal ku ngucapkeun alhamdulillah wa syukur alhamdulillah wa syukru lillah azka salati wa salami li rasulillah azka salati wa salami li rasulillah sadayana alhamdulillah. Salawatmi wa salamna al makrunah ditandi mudah-mudahan salamina dicurah limpahkan kepada alam yang di Nabi Nukumati Rasul inunjul baginda kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke salawat sinarang salam ugi ka emret ka ahibet ka emret ka para sahabat ka para tabiin para ulia para alimin ulama para solihin malah mandar dugi ka urang sadaya harapan urang sadaya tinangtos mudah-mudahan urang sadaya poe kiamat masih ngasilkeun syafaatul udma amin amin ya Allah ya rabbal. Ibu-ibu sadaya sadajan pribados ngalajengeun kerajaan selai waktu selanggung dipayun dah ladia punten tina sabaraha ing kalepatan ageng alit lahir batin karosna baik sila aqwaliyah af'aliyah maupun ahwaliyahna utamina mobil jeung bisi kalian pasina ceriasan sungguring serpisan renosan anu matak sur paripos tiama cek barudak bahasana bisi aya bahasa anu teu sulteu cek ilmu mani teu perlente cek ilmu bade teu pernah cek alfiah malah mandar sok sieun nimbulkeun kana fitnah anu kaituna sehingga datang kentuh masaling sakasalah begituna dina hidangan pribados sedang ladi punten kepada ibu sadaya kumakinten kinten bari ngapunten. Mohon alhamdulillah sikuring rasmingan tina pangapunten sadayana kalian tibal bakos pribados insyaallah malkatos disunkeun deui suning sur paripos liputi cakerang can bulan tanggal 14 teu genep dalu esun dina padang ngabebaskeun. Ibu-ibu sadaya alhamdulillah urang sadaya dina hidangan para dosia sengaring mumpulung hepak merbayak sadi haplah mubarakah anu mulia kalian tidak tos hadirna urang kalian patepatan dengan keduan tujuan utama nu paling utami pisan urang sadaya sejat ta'dim wa takrim wa tasrif kada dipedalkeun kana junjungan alam kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu sadaya dina ieu acara non takdiman di usian ku acara pangaosan malah mandar mudah-mudahan urang sadaya nu ngalingkeun kedua sampean ngepatkeun dua pandangan hadir kana ieu patempatan nomor kahiji sing jadi wasilah diampura dosa ku Allah taala amin. Nomor kedua malah mandar urang sing ditikeun derajat mungguh mantena amin. Nu utamina urang sadaya ku Allah sing dicap jadi ahli surga amin ya Allah ya rabbal. Non margina ibu margi hapunten sareng kali hapunten jelema nu datang ka pangajian istuning insyaallah seolah-olah keur nyucuk hayang ditekeun derajat ku Allah taala. Naon sababna punten bahasana disebut pengajian teh identik jeung pangaosan sok disebut pengajian simkuring rek tumaros ka ibu-ibu urang dieu ari harti pangaos di dieu naon harti pangaos naon harga nandakeun jalma anu daek ilit ka pangajian daek dongkap ka pangaosan bakal menang harga munggu Allah subhanahu surga si Allah dina Al-Quran yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkatkeun darajat-darajat jalma anu beriman jeung Allah bakal ngangkatkeun darajat-darajat jalma anu dipaparinan ilmu ku Gusti. Mata urang sadaya mudah-mudahan ku Allah mudah-mudahan sing ditekeun darajat urang sadaya amin ya Allah ya rabbal. Maka kadai urang sadaya urang di khususna urang nana gitu Cirumput khususna atau umumna sadesa Sirna Jaya mudah-mudahan ibu-ibu singgara tol si kompak sadaya urang dia urang Sirna Jaya singgara tol ya dihitung ngaji di dia ngamos kenahkan kakupingna ibu sada ngaji yos ngaji gitu sudah urang dia singgara tol ilmu ngajo
Kedahareun Allah Rabbana Karim. Bahkan di dedelan ku Kangjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sajalma dek kali kedua sampean ngepat kedua pandangan hadir kana tempat pengajian, maka jalma model gitu surga Kangjeng Nabi ku Allah bakal digampangkeun jalan ka surga. Amin. Bahkan surga Kangjeng Nabi manintaqalla liyata'allama ilman kufira lahu qabla ayyahtua. Sajalma dek ini ka majelis taklim tujuan ngalaksanakeun thalabul ilmi, maka jalma model kitu surga Kangjeng Nabi ku Allah bakal dihampura dosana sampai mengalengkakeun dua sampean anak. Amin. Sehingga lempangna jadi ibadah, tepatna jadi ibadah, diukna jadi ibadah, nunutan jadi cek saha ieu nunutan jadi ibadah, jadi sare nunutan di mana-mana nanti jadi ibadah. Allah Rabbana Karim. Tapi maaf ibu-ibu, tidak segampang itu orang yang datang ke pengajian dijamin bakal jadi ahli surga. Tak segampang itu baik hadir ke majelis salim bakal dihampura dosana. Di sini ada faktor negosiasi. Apa yang menjadi pendorong ibu-ibu kang datang? Namun menjadi pangjurung laku ibu kang hadir. Lamun tiamah rajin ini ke pengajian beda boga kongkorong rada panjang tinimang diasupkeun kalakakeun diamaikeun kalahkakeun kira-kira goreng ngajirek pamer, goreng ngajirek pamer. Rajin ini ke pengajian peda boga gelang tilu siki tata ngacan arapaleun teu kaoptieun ngadadak mineng gagaro ngadadak mineng kira-kira goreng ngajirek pamer. Makanya di sini kita harus punya modal, wahai ibu-ibu. Naon mendatak jadi modal kange urang datang ke pengajian, naon modal pokona urang hadir ke majelis taklim. Modalna diantawisna aya dua rupa. Hiji modal dohir, nomor kedua modal batin. Nu dimaksud dengan modal batin adalah ikhlas. Ibu sumping ka di ari ikhlas teu? Kapaksan teu? Dipaksan teu? Tapi maksa. Makanya faktor maksakan jangan dianggap sepele wahai ibu-ibu. Nah saudara, maksakan adalah modal dohir pikeun urang hadir ka pengajian. Hapunten ibu-ibu di imah lain teu boga hanca seusehaneun tapi diantep. Ibu-ibu nu sanesna di pemilin teu boga hanca ti ditontonaneun tapi diengke. Maksakan datang ke pengajian malah mandar timbul keikhlasan. Maka modal ngaji dua rupa. Hiji ikhlas, dua maksa. Maka nu dua jadikeun hiji dina hiji lagu nu berjudul ngaji maksakeun. Siap? Yo. Hayu dulur urang babarengan nyiar ilmu ulah bosenan, ajak dulur jeung babaturan aduh ala ieu ka pangajian. Siap? Yuk di mana pribados nyebutkeun aduh Allah ieu jawab barang kusadayana ka pangajian. Siap? So awas pun ibu-ibu nu teu ngajawab doakeun bisul naheun tah. Siap sing gombak sadayana. Siap yo bareng awas ya. Siap? Cobaan aduh Allah ieu ka pangajian. Si kompak ibu aya teu kompak. Balikan di asok. Siap? Awas bareng sadayana. Siap? Yo. Hayu dulur urang babarengan nyiar ilmu ulah bosenan, ajak dulur jeung babaturan aduh ala ieu maksakeun we ulah sok elehan malah mandar datang ka ikhlasan rahmat Allah urang teangan aduh ala ieu ngaji ngarah menang ridho Gusti. Lamun teu ngaji ibadah moal ditampi, hirup teu surti jika jurig nyiliwuri, di akhirat pasti diwuwuhan ku karugi. Ngaji eta memang kewajiban, jalan surga jadi kagampangan, mata kade ulah elodan aduh Allah ieu sekali deui aduh ala ieu
Allah ya Rabbana karim teh kunaon eta di mana-mana aya turung-tung menang sok hideng jreng. Berarti nitah teu naon. Sok bieu uing nitah teu ngejreng. Nah, atuh jual jreng. Kadang jadi setelannya eta punya di mana-mana aya turung-tung pasti aya jreng. Moal enakeun lamun turung-tung teu make enakeun moal. Geura sok cobaan turung-tung teu dijrengan siap? Siap. Yuk, turung-tung tung-tung. Repeh. Tong make jreng anggar da teu genah kana beuteung mah nyebutnya. Tapi teh serius ibu, eta teh musim kuring sok diibaratkeun ibarat tepak jeung igal. Nah kumaha kitu lamun jelema hayang ngeunah ngiglan kahirupan aya di alam dunia, maka jelema kudu keuna kana tepakan aturan ti Gusti Allah. Turung-tung cek aturan Allah salat jreng salat. Turung-tung cek aturan Allah ngaji jreng ngaji. Aya usul ka kuring mah nya cenah sia aya Allah tarang-tarang turung-tung. Kayak heula teh ngobrol uring teh can beres. Ari tarang-tarang turung-tung mah bahasa jeung Allah, tapi pikeun urang sebagai makhluk nu dibere rupa-rupa bahasa ku Gusti Allah. Najan urang teu apal harti teu nyaho di mana, ngan urang sareng model bieu geus diterangkeun jadi nyaho naon tujuan dina eta bahasa laras kitu. Keur madinandakeun yen pangbeunghar-beunghar bahasa lain urang Batak lain di Jawa, tapi pangbeunghar-beunghar bahasa teh adalah bahasa Sunda. Sok bahasa Sunda pangbeunghar lah ibu sing bangga jadi urang Sunda. Dahar ge rupa-rupa. Dahar, mam, tuang, neda, noni, oh dijablok terus, lolodok ayo, nyatu, barang hakan terus, tetege, noni ayo. Sok loba bener tuh bahasa Indonesia na dahar naon ibu aya nu sajen tuh aya sok bahasa Sunda mah Pak Ustad nuju tuang ucing eukeun sok bahasa Indonesia na dahar Pak Ustad lagi makan kucing lagi tuh hayang yang kudu akur jeung ucing dan sadaya matak bangga urang Sunda mah nya punya anaknya aya bahasa mimiti bahasa tungtung geuning model mana bahasa mimiti model rek diuk make aya ge sok bahasa batur aya nu kitu teu sugan cek urang Jakarta Pak Gubernur silahkan bergek duduk cek gubernur apaan tuh gek sabar ngan disunat wae gitu mah nyamunya geura sok buktikeun lamun urang dieu ngaku sunat pasti apal non jadi bahasa mimiti sok siap sok ge si ngomong ibu isyarat ya ge jung berebat gedebut terekel jerut rep wonial am regot perlu wer burusut lekui lekui tidak kumuah bari lekui anggeus bahasa lieu ibu-ibu sadaya dah heula ada urang sadaya intina hadirkan ieu petempatan senjata di buat takrim buat asli karena dipedalkeun dan junjunan alam kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mudah-mudahan bil wasilah syariat urang tadi mandiri kesempatan urang sadaya Allah dijadikan umat-umat Kangjeng Rasul anu sejati turun bakti malah mandar di pagi mah urang sing ngahasilkeun kana syafaatul ummati Kangjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ibu insyaallah pangaosan moal panjang-panjang teuing sabab da ngaji mah panjang-panjang kita diarapalkeun ieu nya. Daripada sim kuring kita rada tunggu tugas jam sabaraha jam 10 kuring cenah. Karasan teh acaan istirahat ieu teh lin agul ku payung butut name teh sim kuring ti Cikalong Kulon. Wong tadi teh name dugi tabuh 7 kararompok dibaukeun mikeun berkat we. Udah kitu kita boga budak diajarkeun ku indungna jadi ka indungna kita teh. Pajarkeun mun datang tuh cenah si abi nya berkat cenah berkat ku datang teh kitu. Abi nyanak berkat, abi nyanak berkat kitu kalau beuna teh. Maka lamun oh berkata aing sok karunya sok gulung sok ieu mah budak salah budak kuing sok kitu kekeluhanna bi nyanak berkat abi nyanak berkat mun ti mana-mana itu aja jadi lamun teu mawat teh sok eta kitu jadi eueuh kitu tah jadi leuleus teh hate teh ya Allah ya Rabbana kalau rezan sim kuring namanya sumping gitu langsung diangkat ka dieu da teh upeh hayu wae kekeluhan kita upet kadekang cenah poho moal da borak keneh sadar poho insyaallah ngan capeuna alhamdulillah luar sadaya karasan sim kuring wih kitu teh moal kararompok pada teras ka Bandung karasan ngi ayeuna sim kuring di Cimahi di Bandung
Anjing kalau saat balik di barang teh coba kasih nang barang deh. Sarwa kikiran da ibu-ibu deh. Ya tadi ibu-ibu beberenyen BKMM deh. Ya Allah ya Rabbana Karim di mana wa di sadayana wabil khusus kangge pribados umrah di tempat mudah-mudahan sing disihatkeun ku Allah. Amin. Baik sehat lahir maupun sehat batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ibu-ibu sadayana, urang sadaya ngarim di ieu tempat salah satu tawis ciri bahwa urang memperingati karena medalna Rasul ieu teh ngajadikeun hiji buktos bahwa urang bungah ku medalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun ibu nu namina bungah ku lahirna Rasul boroning datang ti urang nu ngaku umat Islam. Cacat ning ti jalma kafir bolong kota sekalipun bungah ku lahirna Rasul dibedakeun ku Allah dina narakana. Mana buktina? Punten ibu. Zaman baheula aya hiji jelema bolongkotan dina kakafiran namina teh Abu Lahab. Ku bolongkotan dina kakafiran eta Abu Lahab cilakana ku Allah di nasna Al-Qur'an. Buktina aya surat dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil cilaka Abu Lahab. Abu Lahab ketika Rasul lahir waktu sarita anjeunna ngagaduan amat di antawis amat anu namina Siti Suwaibah. Waktu lahir Kangjeng Rasul Siti Suwaibah datang ke Abu Lahab bari pok nyarita Abu Lahab aya naon Suwaibah tos terang teraca naon Siti Aminah geus ngalahirkeun lalaki awewe budak mah lalaki Abu Lahab eta Abu Lahab nguping yen Siti Aminah geus ngalahirkeun bari putrana pamangeun jorojoy ti aya rasa bungah tina manah nepi ka direalisasikeun eta ka bungah Abu Lahab ku bahasa nu dikaluarkeun ku Abu Lahab ditujukeun ka Siti Suwaibah saur eta Abu Lahab tak tuki iya Suwaibah ayeuna anjeun ku kaula dimerdekakeun sia Suwaibah dulur sadaya eta Abu Lahab gara-gara bungah ku lahirna Rasul nepi ka wani ngamerdekakeun Siti Suwaibah sehingga saur riwayat dina kitab manawi telepat A'raf Ta'rif bi Maulidi Syarif halaman 21 disebutkeun Abu Lahab dina jero narakana tiap poe Senin sok kaluar cai susu tina ramukna nu sok dikenyotan ku Abu Lahab. Subhanallah. Nanging punten ibu ulah gaduh sangka Abu Lahab minum cai susu na jero neraka ngeunah. Naon sahabat logikana kieu lah. Sim kuring gaduh rerencangan geuring di rumah sakit aya 2 minggu na. Karek tilu poe dilongok ke sim kuring ka ditu. Pas dilongok eta babaturan nu geuring teh keur diriung ku awe nu gareulis. Eta awe nu gareulis mana ditinggali bajuna seragam sadayana warna bodas plat hejo dina dadana eta baju awe teh aya merekan suster teuing naon tah harti suster teh apa ngan kuring pernah naroskeun penasaran ke barudak aya harti suster naon singkatan silakan singkatan tina naon tina susu ngageter cuma barudak eta mah pan nu ngaran suster mah eueuh suster nu koronyo jeung geus peot pasti nu ngaran suster masih keneh neueur bener teh jung gareulis geuningan sarareungit kan tuh eta kuring ditinggalikeun babaturan nu gering hayang dahar diasongan ku suster rek minum dibere ku suster nepi ka obat lagi diasongkeun ku suster duh ceuk euy si babal ieu gering di dieu mendikakeun dilagakeun ku awe model gareulis kitu panasaran dong kapan ku kuring ka jero woi ceuk teh maneh mangunah gering di dieu mah ngeunah naon ceuk sia teh atuh gering mah gering we lain ceuk eta we maneh di dieu mah dieu kudu gareulis kieu cing cita ari di lemur eta gering di rumah kuno gareulis tah boro-boro kuno pewat we jeung kolonot meureun pamajikanana cita ari kitu mah maneh meureun betah di dieu hirup teh cing kira-kira maneh betah teh cicing di dieu lamun maneh ngarasa betah cicing di dieu kenaik cita urusan nyeun surat pindah tanggung jawab kuring di lemur kumaha ibu ngajawabna jangkar hehe cenah gagaba boro-boro betah teu kuat eta kitu saya geura balik ceuk manehna dulur sadaya karek dibere panyakit ku Allah cicing di tempat anu geunah dibebejokeun ku awe nu gareulis anggar teu betah komo atuh Abu Lahab nu saineng-ineng cicing dina jero neraka dibebejokeun ala kadar ku cai susu nu kaluar tina ramona naon sababna Allah tos ngenas di Al-Qur'an sur Gusti Allah la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun jelema kafir dan jero neraka moal aya keringanan dina siksaanna bahkan moal aya perturungan saeutik-eutik acan namun atuh kajadian Abu Lahab model kitu itu mah sekedar acuan kangge urang sadayana cacat ning Abu Lahab nu golongkotan dina kakafiran cacat ning Abu Lahab nu ngaku musuh ka Rasul bunga kulahina Rasul nepi ka wani ngamerdekakeun amat nu nami Siti Suwaibah sehingga Abu Lahab dibentengkeun dina jenor narakana komo
komo atuh lamun aya kabungah ti diri urang ngaku umat Islam, ngaku sebagai umat Kanjeng Rasul, bunga kulahina Rasul, nepi ka direalisasikeun ku modal kieu, pengorbanan segala apapun dikorbankeun jeung dikerahkeun, yakin paingat jeung pantos man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamah, saning jelma nu ngagungkeun kana modal kaula, maka cek Rasul jalma nu kitu bakal menangkeun bagian syafaatul udma kaula di poe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dulu sadaya ibu jadi intina urang dina ieu tempat teh ngayeuna ngayakeun tadiman teh ngarasa bungah kulahina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bungah kulahina Rasul dina ieu kasempatan ngajadi tawis jeung ciri bahwa urang mahabbah ka Rasul leres kitu. Urang cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka Rasul henteu. Dulu sadaya moal mungkin aya cinta lamun urang terkenal heula ka Rasul, bener. Namun sababna sabab aya paribasa tak kenal maka tak sayang maka tak dulu sadaya hadannya Allah. Maka nak urang perlu heula kenal ka Rasul supaya naon? Supaya timbul leuwih mahabbah ka Rasul. Saat Rasul teh yuk urang kenali heula ku urang sararea. Siapa baginda Rasul? Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal ajari. Kanjeng Nabi tajami nanging teu sapertos jalmi manten nama berlian urang mah batu wahangan benten teu jauh dulu berlian jeung batu wahangan sok tingali contoh Mang Udin aya kan Mang Udin dieu salapina oh aya yang ini mula lah wing boga toa ngaranna Udin teu percaya jing ini kalemur kurang berapati ngaranna teh Mang Udin apal ka Mang Udin di ditu henteu nya bisi teu percaya mah ini teh ka itulah ngan daripada ini kitu boga bari capek tur horeap geus lah percaya ka teu tanggal Mang Udin mawa batu isuk-isuk ini ka toko emas batu teh namina berlian dijual ka toko emas di peser moal di peser naon soalna sabab aya harga tapi dengan isuk Mang Udin mau batu ti wahangan sagede sirah dibawa ka toko emas diasongkeun Mang ya uing rek ngajual batu naon batu wahangan di peser moal kali kalau dibaledogkeun ceuk nu ka toko emas jangan naon ge batu diaing pabalatak begitu leres henteu terus naon saon harga kumaha atuh carana supaya eta batu jadi berharga ku Mang Udin tong hiji dijualna kumpulkeun heula ti wahangan teh digumukeun meunang satorontoneun dijual aya meser moal namun sauna sabab aya harga dulur sadaya ternyata lamun batu wahangan hiji eueuh hargaan tapi loba insyaallah jadi nilai berharga kitu pun urang sararea bahwa Nabi balik ibarat berlian aya hargaan ajan hiji urang mah ibarat batu wahangan atuh kumaha cara urang sampai aya hargaan sangat urang menang harga maka urang kudu daek ngahi ke bersatu ngahi di dulu sadaya urang rumasak sorangan mau hargaan tapi lamun lobaan insyaallah jadi berharga mata ki urang ngarin teh insyaallah bakal jadi jalmi-jalmi anu berharga munggu Allah Subhanahu dulu sadaya hadannya Allah wa iyyakum maka pek urang rumasakeun garawat aya nu kekeluhan di madrasah waktu mingguan ibu-ibu semangat enak teh wakosna mingguanan nu ngaran teh pengajian tolabul ilmi ngaranna eta hukumna fardhilatun semangat geura saruping ka pengajian sabab lamun jalma nu daek ka pengajian insyaallah bakal berkah hirupna ngagugurkeun kewajiban jauh tina dosa bakal menangkeun fadilah ti Allah Subhanahu wa taala ceuk urang tah teh ceuk kamari aing lamun sorangan eueuh hargaan sakan aing aya harga aing kudu daek hiji umpatkeun berangkat ibu ka pengajian insyaallah ibu di pengajian ti ajengan menang ilmu balik menang berkah sabab dan didoakeun ku ajengan urang jadi jalmi anu berharga ku Allah Subhanahu bade getol ka pangaosan bade insyaallah sadaya hadan Allah wa iyyakum ieu urang sadaya mengenal ka Kanjeng Rasul gitu. Naon supaya urang nalika urang geus rumasa bahwa Rasul orang yang sangat luar biasa, Rasul bahwa orang yang lain daripada yang lainnya, maka urang pantas jeung wajar urang memperingati kana medana Rasul nandakeun urang mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi namun atuh ngabukikeun urang mahabbah ka Rasul tong seur ceuk
yuk dina ieu kesempatan tilu we cirina urang mahabbah ka Rasul mana hiji jauh sing asa deukeut urang mahabbah ka Rasul buktikeun nu kahiji jauh asa deukeut nu kadua urang sing ngabuktikeun lila asa sakedeung nu katilu buktikeun mahabbah urang ka Rasul loba asa saeutik ibu yuk sing arapal hiji bo sing atuh apalkeun sararea ayo nyaho-nyaho heulana nandakeun mahabbah urang ka Rasul hiji jauh asa deuk nomor kadua lila asa sake nomor katilu loba asa sae nomor sadaya hadam ya Allah yuk nomor kahiji urang tandakeun mahabbah ka Rasul naon nyatana urang jauh asa deukeut naon dimaksud jauh asa deukeut urang jauh jeung Kangjeng Nabi urang teu kantos penak-penak ajar jeung Kangjeng Nabi tapi urang kedah ngaraos caket jeung Kangjeng Rasul kunaon carana deukeutkeunana yuk urang seueurkeun nyebut nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi seueurkeun urang maos Kangjeng Nabi ku shalawat insya rek naon-naon pek urang shalawat kantenan dina sasi maulid ieu naon sababna sabab insyaallah ditikelkeunana leuwih angjong euceut bahkan Rasul dina hadis menyebutkan man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran sami jalma maca shalawat kaula sabalikan maka aku Allah bakal dirahmat 10 subha hiji berbanding 10 untung teu maka urang pek seueurkeun mau shalawat rek masa ka shalawat erek nyeuse erek sare hudang sare insyaallah lebih berkah hidup kurang kecil bari masa kegarawakan sallallahu rabbun kongsreng ala nuril mubin taraleng amadat mustafa kongsreng sayyidil mursalin treng beres ke masa ke nama ganjaran ti Gusti Lagi mah nyamal kalah pukul kasalaki nyamal tarasi dasar salaki kurang ngajar banyak tidak baliknya dia dibuat budak mewek pae seueun dan beres dasar kok keong racun gitu baca badak pantas salaki na teu betah di imah gara-gara ku ibu dibere sama tarasi di tamahan keong tah ada ieu kurang ngoskeun sholawat sing seueur dina segala kesempatan kurang sadaya ngarasa kurang jauh tapi kurang sing ngarasa deukeut jeung Kangjeng Rasul pek aja bari ngeuseuh shalawatan gagarawakan teh kekeleueuhan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji nikmat di majelis kolor salaki kalah pukul no sia teh kolor mana rat teh cing atuh besak aya goceng-goceng ulah gitu kan nyeuseuh kolor salaki malusna dipuji ece kumaha dengekeun kolor najan ledok paling jeung bedak sia teh dipeureut tapi kahangru tapi alhamdulillah sia teh eusieun mah tetep pedok kita lumayan dari senehadan ya Allah pek urang sadaya seueurkeun mau shalawat ka Rasul insya sebab cek Rasul nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an pecangan imah-imah aranjeun ku seueur mau shalawat jeung baca Al-Qur'an ramekeun pek di bumi insyaallah lebih berkah bumi urang sadaya insya dulur sadaya hiji tah urang sing ngarasa jauh tapi asa deuk nomor kedua urang sadaya sing ngarasa naon lila asa sakedeung ngabuktikeun mahabbah ka Rasul urang lami asa sakedeung urang sadaya pangaosan di kesempatan lami atana kieu teu cing dongkap di jam sabaraha ka dieu di jam 6 ke jam 7 ayeuna ke jam sabaraha jam 10 alhamdulillah euceut cara rangkeul teu cara rangkeul teu alhamdulillah ibu-ibu di urang dieu mah alhamdulillah teu boga rara tapi nyaho piraku di jam 6 poe kieu can cangkeut uin ke kareng geus salah-salah ya Allah ya Rabbal Karim tapi bangga naon saona nendakeun bahwa urang ieu najan lami tapi tetap asa sakedap alhamdulillah pek urang sararea ibadah lillah kudu asa sakedeung dan dia mah ibadah jika hayang keur macokan hukum
kada dulur sadaya tumakninahkeun dina ngarasa ibadah supaya urang ngeunah ibadahna nepi ka lami biasa sakedap. Ieu mah ibadah teh salat ku salatna didakwan ku iklan. Sok aya di dieu nu salat teh kadaguan iklan aya. Astagfirullah. Cuk salat dina balik salat di masjid, indungna teh kan hayang menjelok kana TV, burukeun di batur geus beres salat geus salat. Keul anu kagok can iklan. Ya Allah, ya Rabbana. Ningang bener teh iklan di gaduknya gini ka WC kacai heula balik dicai geuleuh ka budakna neng tipina lamunan mare salat doh di gaduknya sup kamu salat pake mau kena geus dipake nolol kana pantau neng lamun geus bek bejande nya meuli ka sabaleun Allahu akbar dekul salat di gaduk Allahu akbar karek sarokat ngadehem ahem ke budakna encan mah ngarti budakna di dehem mah lur sadaya ningang rokaat kadua indungna can ngadehem budakna geuluh manten mak film teh geus bek doi tong dulu mah salat teh dioper kana gigi pris Allah Rabbana karim jika motor black tooth we dioper sagala likum-likum buat jeleng nongton doi Masya Allah kade ece ulah gitu-gitu teuing sok aya di dieu nu kitu aya kami ya Allah ya Rabbana kade ibu urang ulah terfokus ting kana tontonan namun sababna sabab mungkin itu adalah rekayasa orang-orang Yahudi dan Nasrani kami urang sadayana nah sabab cek Allah walam tarda ankal yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum cek Allah Yahudi jeung Nasrani moal pernah ridho Yahudi jeung Nasrani moal pernah tenang lamun umat Islam teu mengikuti naon nu komarnehan dihayangkeun cek Yahudi jeung Nasrani kumaha carana ieu aya umat Islam supaya ulah tentrem ibadahna der diberi gangguan-gangguan dimulai gangguan hiburan sok punten baheula mah ibu karasa bener sepuh-sepuh ayeuna lamun hayang nonton film teh baheula mah ngabring ka lapang marawa obor bener teu bari kudu mayar karpisna teh geuningan nini 100 perak budak leutik 25 perak salawe ngaranna leres kitu baheula mah mayar karcis hayang nonton film teh baheula mah bari mamawa obor filmna teh teu pira si oma gen darah muda ya Allah ini leggit nonton darah muda teh baheula ayeuna mah kumaha nah geus eueuh hargaan film kitu diungal imah aya mah tontonan naon nu teu aya leres kitu ya Allah ya Rabbana baheula mah bari najan boga TV warna teh kan hideung bodas geuninganna sakali hayang nonton G 30 SPKI ge baheula pati hayoh ladara teh dibulak dibalik bener kitu teh dulur sadaya hadan ya Allah beres kitu ceuk urang Yahudi kumaha carana ieu umat Islam sabab cara ungal poe cicing di imah ti urang kadang-kadang sok aya nu ka kebon sok aya nu ka sawah kumaha carana di kebon di sawah supaya bisa nonton der teh diayakeun tontonan dina naon dina handphone naon nu teu bisa ditonton ku jemaah ayeuna leres aki-aki di sawah kieu kunaon bah biasa naon kiriman ti barudak ya Allah ya Rabbana dulur sadaya ya Allah nongkon di mana-mana bisa terjadi ayeuna maka kade urang sing hati-hati ulah terprovokasi ku tontonan-tontonan model kitu petana naon sababna teu saeukeun itu kadang mata gaganggu kana ibadah urang sadayana maka urang buktikeun mahabbah ka Rasul yuk nalika urang ibadah najan lillah kudu sing asa sakedap insyaallah dibere zikir urang lami kudu asa sakedap dia mah dibere zikir ya Allah ya Rabbana karim kalah sing arah kesol eta bujur ieu menarajangkeun punten 1000 kali punten lamun keur usum bulan puasa aya tarawih hancing nu diteangan ti imam teh nu lila nu sakedeung akur sadaya ya Allah ya Rabbana nu eta salat tarawih di paheula-heula narajangkeun barudak ora itu di ditu tarawih teh diteangan heula angkot nu mana euy angkot naon teh biasa cenah nu ekspres di tempat teh anu pang cepatna pang pinuhna doa eta geuning imam teh babacaana teh puguh tartil jeung nanahaonna boroning tajwid diperhatikeun katartilan ge Allah garawak singgarana daen nyebut amin ge jadi min di madhab mana gejong aki-aki ngiluan beres teh tarawih ngabah we cek aki-aki ya ditanya budak-budak kunaon bah aing ripuh kunaon diperkosa ku imam teu da imam di salat teu pati walakri
Nur sadayana Allah kade urang sing tartil dina babacaan ibadah sing nikmat ngalaksanakeun ibadah ulah korepat teu pareuh. Naon sababna? Sabab punten sok sieun kasieunnan urang sadayana ibadah ala kadar capek gawe teu kapake. Hayo urang ribut terus-terusan ari paedah jeung padilahna teu aya kangge urang sadaya. Bordi paedah kana kaabsahan teu lebat kana kaabsahanana matak nyababkeun kana teu ditampina ibadah urang ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzu maka kade urang sare sing jongjon najan lila kudu asa sakedeung. Dan ieu mah dibere dikir ku imam 100 lila ieu imam. Sehingga kege aya keneh atuh poe isuk. Yang isuk karikeun imam. Ya Allah ya Rabbana ulah kitu kade urang sadaya. Yuk biasakeun urang sadayana lami asa sekedap tanda urang mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor katilu nandakeun urang mahabbah ka Kangjeng Rasul kade kudu loba sing ngarasa salin pengorbanan urang seueur tapi kudu asa ngarasa saeutik. Urang sararea lamun berkorban infak sedekah jeung sajabana nah loba asa seutik eta seutik asa loba. Jawab sing jujur sadayana urang nalika sedekah sok loba asa seutik atawa seutik asa loba? Oh gitu. Osok sedekah namanya. Osok nate osok gede, osok leutik. Osok namangan. Gitu. Jadi liar lah kamu. Ya Allah ya Rabbana karim. Terus ada hadap ya Allah. Kabuktian eta coba terojol koropak. Dina pesak dicabak ayat ini 55.500 dicabut set hejo asup deui set deui alah ya lumayan aya keneh nu koneng ai kurunyung teh nah ieu nu buleun 500 perak ka karek diasupkeun. Ya Allah ya Rabbana kade ulah kitu urang kudu ngarasa loba asa seutik. Naon sababna? Sing emut tandana urang sedekah loba asa seutik ngajadikeun ciri urang bahwa ngagaduan sifat sahwah tegasna berehan. Nah sabab jalma anu berehan insyaallah qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah. Jalma anu berehan bakal deket di sana rahmat Allah, deket di nikmat surga, bakal deket jeung papada jalma, bahkan wa ba'idum minan nar, bakal jauh tina siksa neraka. Tapi lamun jalma korek punten cek Rasul al-bakhil ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Jalma korek jauh tina rahmat Allah, jauh di papada jalma, jauh tina nikmat surga, ngan bakal deket kana siksa neraka. Naudzu. Maka kade urang sadaya dulur sadaya hadami Allah, urang ulas jadi sampai jadi jalma anu korek zaman kiwari tapi buktina kang ece ibu hapunten lolobana teh jalma Islam nu karoret ayeuna sok buktikeun tingali narajakeun ka belah kota coba di sisi jalan loba keneh masih keneh sok nyair di jalan bener henteu leres henteu sok reka bangun masjid di jalan kekeluhan gagarwakan sok ibu-ibu nih kekeluhan eta sabeker lemparkan saja mangga bapak-bapak ibu-ibu nunda mobilna angkotna dina beusna sumangga diaturanan anu nyara rumah kalian nyumang didoakeun mudah-mudahan sing saralamet di perjalanan anu teu nyumang didoakeun sing nyungsep sadaya cing kira-kira ibu-ibu nu nyalair di jalan kitu eta salah atawa henteu ibu-ibu nu nyalair di jalan kitu salah atawa henteu henteu salah selama jalma Islam anu baleunghar teu merhatikeun kana sarana pembangunan agama. Lamun umat Islam nu baleunghar perhatian kana sarana pembangunan agama moal mah nyair kitu. Nyair di jalan teh goroan, cemimin cek kok. Nganawan sia nyair di jalan. Urang lauk saya ge eueuh. Ieu pagi nu junjungeun sumbangan, sumbangan nya naon? Ngabangun majelis sabaraha sabaraha? 10 ka 10. Majelis gede kitu wae men lah di jalan ngerakeun. Geus. Rawatan ini kayak itu kalau ada nu kota tulus damikna dibawa ke jalan terus rawatan ini kayak itu merakkeun halus nama gitu leres henteu so tanya sabaraha deui kita ngabutuhkeun danana 200 juta deui pagi 200 juta mah geuning gede keneh geus lah nyair di jalan jeung mah beunghar kitu mah jero beunghar cekekeun juri bener teu sekurang India maning alfarete medite merepet jahe hese merene kudu diteke bener kitu teh. Ya Allah cek barudak maninganan
jalma rek mere hese merene mun rek merete ku tatalangke jalma rek mere keket mengkene tedaik mere mere gehese ocap jahe ocap jahe hese oh merene jalma rek mere hese merene no hese mere kudu ditek sakali deui sing bareng no hese mere kudu ditek cocok kakak. Jadi lamun aya jelema beunghar beraslina usana tapi karena sarana agama tara malire karena sarana pembangunan yatim piatu tara malire karena sodaqah jariyah kanu jadi fakir miskin teu daek malire maka jelema beunghar nu kitu cocokna kudu ditek cok gali cok eta gali gacok cocok gitu aja inteke berikan dia cok gali gacok so berikan dia siap. Jadi lamun aya jelema beunghar beraslina usana tapi karena sarana pembangunan agama tara palire fakir miskin gireun gimana diantepkeun wae yatim piatu diantep wae maka jelema beunghar nu kitu cocokna kudu ditek cok gali cok eta gali gacok murakan panoreh terus sadehadannya Allah wa iyyakum naon sababna sabab sing emut teureut sing peuring kantos emut kantos maos dina sejarah Sunan atau disebutkan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mantena kantos ketika memberikan fatwa kepada santri-santrina saur Sunan hei para santri suatu saat Indonesia takkan pernah berhenti diberikan balai oleh Allah diberikan musibah oleh Allah kapan ya Sunan saur Sunan surmantena ngajawab bahwa ketika sudah terlalu banyak orang-orang yang satu hese merena tegesna al-qorete menite merepet jahe hese merena kurudi teh dulur sadehadan ya Allah. Nomor kedua anu matang nyababkeun nurunkeun musibah cek Sunan adalah nalika jelema geus loba pisan jelema anu sombong ka Allah. Sombong ka Allah kumaha? Jelema teh saeutik mangul kana beas kana bangsal sakintal mampu. Mangul kana besi sakintal mampu, tapi teu saeutik jelema nu teu mampu ngangkatkeun kana dua leungeun bari ngucapkeun takbir Allahu Akbar. Dina ngalaksanakeun salat lohor opat, asar opat, maghrib tilu, isya opat, subuh dua loba keneh jelema nu teu mampu ngangkatkeun leungeun leres kitu. Lulus sadehadannya Allah wa iyyakum kade sing hati-hati aya di urang kitu aya kalau mutik kade wargi ibu sadayana bisi itu mampu keneh ngalaksanakeun salat ari mangul beas mangul kana pare ti sawang mah gidig sakintal nah eta mangul leungeun dua siki bagi nyebutkeun Allahu Akbar di masjid teu kuateun aya nu kitu sarakina di dieu aya oh aya ya Allah ya Rabbana kade ece sing hati-hati naon sababna punten wargi sadaya sok aya istilah bahasa doh ustad nak kunaon kudu kekih sagala rek salat kitu naon mal mata kabayakeun batur ieu ceuk saha jalma nu tara salat teu mata kabayakeun batur punten tingali mari teu sabar rapat dina kitab majalis susania zaman kapungkur dina zaman Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa leres zaman Nabi Musa hiji waktu Nabi Musa keur angkat-angkatan keur waktu angkat-angkatan Nabi Musa penak jeung hiji daerah nu sangat indah cai curcor tatangkalan hararejo cuaca seger jeung sejuk ceuk Nabi Musa subhanallah ieu daerah mana nikmat padahal kieu kayana sujud syukur Nabi Musa waktu hari tadi dinya
dulur sadaya singkat cerita Gus sababaraha lami Nabi Musa dongkap deui ka eta daerah. Ternyata eta daerah jadi ibalik 360%. 360 derajat pabalikna nakumaha tanah jadi tararandus. Cai sararaat nu ngocor cai bau cipeur tatangkalan ditempo kalah pararae. Suasana cuacana gersang ngahulung Nabi Musa. Cek Nabi Musa langsung munajat ke Allah, ya Rabbi kunaon di daerah naga dihancurkan model kieu sakitu indah luar biasa. Allah maparinan wahyu mulai malaikat Jibril suruh si Allah Musa tong aneh tong heran di daerah pernah dihancurkan ku Allah nu jadi syariat gara-garana eta aya jelema nu tara salat kukumah di hiji wahangan nu mana wahangan eta caina ngocor ka eta daerah nepi ka eta daerah dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzu matak aja kantenan ayeuna sok karos urang sararea. Ya Allah ya Rabbana di paparinan urang musim model kieu. Cai hese leres henteu? Sawah boroning ngalaksanakeun nyawah da puguh sawahna ge bareula leres. Ya Allah ya Rabbana nu nyawah ku nyawahna teu kurang-kurang eta ngaran hama torojol bubuluk eueuh bubuluk datang manuk jelema pabaliut pasea jeung manuk satengah genep geus ngabring ka sawah ditanya teh ku kuring kabarana gitu oi rek perang jeung naon jeung manuk. Ya Allah lain sakedeung nuan manuk teh setengah genep isuk ka setengah genep sore bener. Ya Allah ya Rabbana kunaon di daerah urang dihancurkeun model kieu. Heulaanan ulah makaneangan dosa nu saja. Ulah nekaneangan permasalahan nu sanes. Coba koreksi heula di keluarga, di daerah urang. Mungkin salah satu jawaban geus loba teuing jelema nu wani bangga ka Allah, nu wani sombong ka Allah, geus wani nongkolerkeun kana perintah ti Gusti. Dulur sadaya sing hati-hati ka urang sadaya maka paingan sausar syarif hidayatullah nalika geus jelema model loba kitu wa Allah bakal terus-terusan diturunkeun musibah ka urang sadaya. Sok wargi sadaya hadap ya Allah. Nu kadua anu katiluna sausar syarif hidayatullah nu matak ngancurkeun daerah nu matak turuna banca bahaya ka urang sadaya adalah nomor katilu nalika geus loba jelema anu leungit ka era. Leungit ka era di mana? Era di Gusti Allah. So urang sadayana rumasa era ku Allah henteu. Ibu-ibu ngarumaoskeun urang gaduh rasa era ku Allah henteu. Urang osok era ku Allah osok. Oh, alhamdulillah atuh. Ari nu ngaran era mah ceuk rumasa diri asa diperhatikeun ku Gusti. Bener gitu cing eta lamun urang bener rumasa era ku Allah osok ngomongkeun batur keneh tara. Oh gitu. Oh berarti lamun kitu mah urang telin era ka Allah naon meurepan ongko apal Allah merhatikeun ongko apal Allah ningalikeun tapi ngomongkeun batur keneh nya. Jadi ahli urang we tong teh kawin ge jadi ari nu ngaran lieur teh lieur we. Jadi definisi yang paling baik untuk liur adalah liur. Jadi liur ya kawin. Ya Allah ya Rabbana karim dulur sadaya dan ya Allah. Naon saumna urang mah masih keneh mungkin rada dangkal rasa era dina diri urang sadaya. Nah, sabab mungkin hatena urang mah masih keneh bawa penyakitan. Nabi ka timbul era teh hese diupayakeunana loba keneh panyakitan sok hate urang mana buktina kadang-kadang panasan itu teh adalah penyakit hate sok urang mapayan coba penyakit hate lamun aya jelema ningali pangaboga batur urusan dunia serba aya nepi ka panas hatena batur maju usahana dirina kalah panasan ningali batur dina hartabana nepi ka buru di jero dipantong kali di tengah imah hate manehanana nepi ka gundah teu cara ningali batur ibadah manehanana cuek-cuek saja maka nalika jelema model kitu sing inget eta teh gering hatena eta teh gering hatena lamun aya jelema ningali batur getol ibadah manehana teu dikeun kabitaan
batur init ka pangajian manehana kalah ngaringkuk sorangan, batur ngalakonan duha hatena tedaikeun kabita, batur tahajud di hati manehana tedaikeun juhud, batur ngalaksanakeun kana pangaosan manehana hatena tedaikeun ka toel acan, cuek-cuek saja batur ningali kana getol pangajian manehana tedaikeun ka palire wae, tapi teu cara kana dangdutan, teu cara kana panglalajoanan paheula-heula initna. Maka nalika jelema teu kabita kun ningali batur ibadah getol tapi kabita urusan kana pamaksiatan, sarua sing inget jalma nu kitu ge eta ge gering hatena. Lamun aya jelema di papatahan ku batur tara daek narima kana papatah, ngerumasa diri asapang benerna tedaikeun ngarumasakeun salah, ningali batur asa lemah pakabisa manehana asapang hadina, narika jelema angaku asapang hadina jeung pangpinterna, sarua jelema kitu ge eta ge garing hatena. Lamun aya salaki ngajadikeun pamajikan lirik ibarat pembantu dina rumah tangga, pamajikan dikasak-kasak di kitu kieu kadaharan sareng hayang serba ngeunah, pakaian hayang serba rapih, dina tempat sare hayang serba empuk, tapi ari geus wajib napakah ka pamajikan teu daekeun malire wae, rajeun boga duit sok disumput salinungkeun, kumanehana kalah sok dipake ulin dipake nguseup jeung nguseup, anak jeung pamajikan kalah barengkeakan. Maka nalika kajadian aya salaki model kitu, sarua eta ge garing bener gitu. Lamun aya awewe loba pamentakan jadi salakina, teu ngukur ka kujur teu ningali kana pangalan nu jadi salaki, nu penting kahayang cungkon jeung laksana. Kabitaan ku ningali uploadan, kabitaan ku ningali dagangan, kabitaan ku ningali asongan dina media sosial kasebatna, teu kaok aya barang nu alus hayang buru-buru dibeli, padahal salaki ningali kamampuan teu pati aya teu pati mampu dina pangalana, sabaraha teuing di mana nu penting uing hayang laksana sapaneja, tapi ari hikmah jeung ngaladen kana salaki tarapati malire, rajeun salaki aya kahayang dilakonan ku dilakonan tapi loba tanyakan majarkeun hayu gawe akang kek penting uneng daek ngalaksanakeun kahayang akang ngan wayahna janari pangaheurkeun cai. Maka nalika aya awewe model kitu, sarua eta ge gering hatena. Bener kitu teh. Urang maloba keneh panyakitan hatena, mata pantas sifat era hese kumibana, padahal ngaran era teh adalah al haya'u su'batun minal iman, sifat era adalah sebagian tina keimanan. Dulu sadaya tah suksesar hidayatullah, nalika jelema geus loba nu leungit sifat erana, maka Allah bakal nurunkeun musibah ka alam dunia ieu. Karasa kurang sadayana dulu. Kadang-kadang ku zaman ayeuna jelema awewe wasi wani ningali-ngalikeun aurat kaguer mahram, kadelin fanatik. Dulu saya naonnya kanu ngaran awewe dan ngaran aurat teh pan ala auratu yajibu satruha wa haruman adruha. Orang wajib ditutup, haram ditinggali teh. Nu ngaran wajib dipigawe diganyar, ditinggal disiksa. Berarti awewe dek nutup aurat insyaallah menang ganjaran. Lamun awe tinggal nutup aurat berarti awewe sarua jeung nangtang kana siksa. Belum menurut saya makanya kada hati-hati ibu, urang sarepek tutupan aurat. Jadi mau kos kamari sih kuring kalau resan ucuk di Cianjur, kata ibu-ibu lari, make celana teh anu sing plecek. Masya karim cuk sing kuring. Ya Allah ya Rabbana karim. Mending geus eueuh ka era eta sing buruh ieu. Leuheung lamun mantes Allah ditepuk potongan jiga leupeut. Ya Allah ya Rabbana eta lampikeun lari kuat, Masya Allah. Jika nu nya teh bari subuh keneh. Satengah genep geus lompatan ieu di Cianjur. Cuk sing kuring ulu eta awewe. Eta ku paracet-paracetna leumpang lagi disadak, saperak. Tuwing teh lah ibu boroding saperak goceng wae dibaca. Di tempat teh kahareupeun ari teh jamaah nu pernah ningali ka kuring ka pangajian. Cenah ustaz bari ditutupan kunaon ibu lagi ditutupan. Era cenah ustaz. Era mah tong dipake kitu sia teh. Wah, ustaz sentimen ting cenah. Da kurang itu berlari ustaz model kieu geuna saring set. Piraku cenah uing lari kudu make mukena. Nya teh salah maneh ceuk teh aja buruk ieu sing set. Malengkah geuna kana wak geuna dada sehat jantung sehat. Oh, cita ucap jantung sehat, ari jantung aing deg-degan.
Kade sing hati-hati dulu saya hadanya Allah wa iyyakum. Ieu tah nu matak nyababkeun turunan adab di Allah gara-gara jelema geus loba selingit sifat erana ceuk Syekh Sanwiyatullah bener. Makana kade tanamkeun sifat era urang sadaya. Era kusaha? Era ku Gusti. Tapi punten ibu, nu ngaran ibu-ibu mah saluwihna era ku Allah teh kudu era ku salaki. Nah kumaha era ku salaki tingali tingkah laku pek, tingalikeun ka salaki anu nyaman, anu geunah. Hareung kanu salaki awet, hareung kanu caroge awet, peker keras. Hayang awet mah jieunkeun mumi salaki teh. Ngan lamun hayang salaki setia hoyong, hayang salaki setia, pek bagyakeun salaki kunaon? Hiji bagyakeun ku bahasa omongan. Sing geunah ka salaki teh ngomong teh. Sing geunaheun, sopan santun tingalikeun. Mun salaki teh, "Neng, kayak pikir seungeun aku kitu ngajak. Pangadapkeun kopi kitu heula sekedap mohon mangan pesan sekedap nikmat ceuk. Deui mah teh cara awewe urang gitu. Usaha kitu. Neng, naon? Panggilkeun kopi kitu heula sekedap yang kopi di baheula sia nganae kudu paing mikir geus kolot tuh tinggal anak pambalatak injil geus di mana-mana biar kudu kopi we teh baguk tuh paing sia. Caina menang panyadiakeun gelas menang umah kopi geus aya. Sok nginum ku sorangan kainnya di baheula teh kana hayo ngaliweukeun era sia kota tangga. Ngawelek we. Cenah we urang ditu. Badi si entok kepejet bujur. Cung salaki teh tong dipanggilkeun moal terus aing ku omongan sakeun sebeuh. Ya Allah ya Rabbana. Kade sok manjakeun salaki ku omongan. Insyaallah urang bakal tenang di rumah tangga. Sing geunah bahasa teh. Bahasa nu matak nyamankeun salaki pek tata jeung salaki teh musyawarahkeun. Sing geunah manggil kanu salaki kudu kumaha, ibu hayang dipanggil kumaha ku caroge pek badamikeun. Padi contohan ku Rasul ge tingali Rasul kabojona modal Siti Aisyah, modal Siti Khadijah, naon bangga manggilna? Ya Humairah, wahai istriku yang cantik yang kemerah-merahan. Oh, sok ibu dikitu ku salaki tah. Beureuh teh gelis. Ya Allah ya Rabbana karim. Alus nama kitu badamikeun. Pek urang oge ku bahasa urang nu ngeunaheun. Salaki ka pamajikan sing nikmat awe ka salaki sing ngeunaheun. Pek ari urang dieu ka salaki sok nyebut naon? Hah? Bapak, api, yayang, bebem. Bebem. Salaki ka ucap. Yayang. Bohong aing teu percaya. Sing sailaharna we da nyebut yayang jeung bebek ari gawe macul jeung ngaramet teh geunah. Yayang mereka mana macul, ari bebek ngaramet teh geunaheun. Urang sailaharna meureun. Kira aku yayang jeung bebek nya. Tapi engkai kadinya rek manjakeun naon, panjakeun ka salaki kuasa panggilan sing nikmat insyaallah rumah tangga nikmat. Pek lur sadaya Rasul geuning contohan sadacan angkat perang ngagawa ka situ aja Khadijah. Naon Gusti Rasul ka dieu Humairah dongkap situ Khadijah. Pikir sanaon? Ieu. Bade berangkat mun basa urang kaula rek berangkat angkat perang. Buakeun ku saleranya. Oh mohon mangga baginda Rasul. Asongkeun ku Kanjeng Rasul panangan dikecup ku Siti Khadijah. Teras Siti Khadijah nyikeun widi. Ya Rasulullah bade widi naon bageun? Punten hayang nyium tarang salirah heula mangga asongkeun ku Rasul dikecup ku Siti Khadijah. Teras Siti Khadijah naros ya Rasulullah kumasih upami aya umat salira golongan istri nyium tarang salaki diwanar ku Rasul bageun gajaran kangge istri nu sok nyium tarang salakina sarua jeung ganjaran umroh. Bo lain heureuy sadengekeun ibadah ya. Salak direk init gawe tarik ku urang beheumna. Susah kena umroh kang umroh di mana? Adi cek jangan. Oh sok atuh asongkeun ku salaki cok cerok di hujan 200 kali kalinya. Bersin. Kade ce sing kitu sing hade. Lain ieu masalah kirek init gawe geus nyilah motor geus brem. Nah eta pamajikan geus malire acan. Ngeuleuweus lagi urang neng berangkat jor. Udah gitu kan sing kenaheun jeung salaki teh pek tata mata pantes Rasul membahasakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Buktinya selalu ada bidadari di rumahku. Subhanallah. Pek ibu sing jadi bidadari rumah insya dan
sing hade salaki rek nyang harapan salaki teh sing geunahkeun jeung dia mah nyang harapan salaki moh lor karep utang leuheum kitu dar di kaosna make urut sore kaos teh anu urut di kebon gini mana dipake nyangu sagala atuh salaki rek sare ka kamar teh salaki belum sangsu salaki teh menang bau cubluk padahal pemajikan make kaos urut sore menang nyangu. Ya Allah, ningang teger gigireun mana sare gegarayaman salaki teh salaki keke pamajikan aing kuno dina awak menang loba nu renul padahal mah poho deui pungpurutan jadi Allahu Akbar menyiksa aja ka salaki teh coba pek sing indah tata di bumi nah supaya urang niru ka Kanjeng Nabi lain heureuy pek urang praktekkeun di bumi Allah sok kitu tara paingan atuh salakina pantes panggih rana numora panona jelilitan nah udah ibu bongana pakaian teu bisa nyervis hareupeun salaki maka servis sing hade sareng salaki so hari ibu-ibu dangdan urang dieu kangge saha ibu-ibu darangnos kangge saha bohong yang tukang ojek jeung tukang pasar salaki nama sesana we nu geus bau kele. Ya Allah ya Rabbana Karim ari jang tukang ojek meni hade dong dan riweuh pabrik jet ge pinah kana beungeut anu koneng nu beureum nu hejo sagala jang ka pasar balik di pasar bau kele kakareng nang harapan salaki Allahu Akbar kadir ulah kitu yudang dan tata di rumah tangga insyaallah nikmat di rumah tangga insyaallah servis salaki tah hareupeun salaki teh sing ngeunaheun menjadi pamajikan teh wal kisadayana tah ieu sur Kanjeng Rasul Abdul Nas di antara sunan bahwa numatak nyababkeun turuna adab ti Allah salah sawiosna gara-gara jelema geus loba nu leungit sifat erana naudzu tanamkeun sifat era urang ka Gusti insyaallah dulur sadaya naon nu salajengna sur Kanjeng Sesar Hidayatullah sur muridna naon deui numatak nyababkeun turuna adab ka alam dunia sur bahwa nomor kaopatna geus loba anak wani durhaka kanu jadi kolotna di mana-mana geus loba budak wani durhaka kanu jadi minum bapa maka adab Allah akan diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala sing hati-hati kangge urang sadaya makana wargi sadaya kade mun zaman ayeuna teu seudikeun kadang-kadang budak wani ngalunyak kanu jadi minum bapa bener henteu sok baheula rek ngalibat di harup aya kolot tarawani ngalangkung budak lamun teu punten heula mama punten ngarangi sia kapain abdi mangani ngalangkeun budak ayeuna boro-boro bapana balik capek gawe ngasalkeun karipu ngajepat di tengah imah budakna balik kudu dilengkahan bapana ge leuheung lamun ngalengkahna ecereug der ti kosewan aku nincak beuheung bapana mending cek bapana jangkar kehe dari teman-teman nyawa yang balik capek gawe ti 10 3 sore ngelang ya bapak teh usaha yang ngobrol maneh supaya maneh jadi budak kalau sore cerdas bapak teh usaha teh tinggal dotok-dotokeun hulu ke awak cek ibu mati dapur heuh sia babal dengekeun manggeut kabeak dengkak tinggal naonan eta cek bapana dotok-dotokeun hulu cek ibu mah beak dengkak tinggal naonan eta bahasa kalau baheula ngomongkeun paribasa dotok-dotokeun hulu dijieun suku-suku dijieun disungsung tinumdum hayang jalan budak-budak supaya jadi soleh jeung cerdas laras gitu wae inungna beak dengkak keur mah dilahirkan sok ngalahinkeun ibu sok dikumakeun didengkakeun da itu pemiakan dengkak terus setara aya suka ngalahirkeun jempidan rapatkeun Allah atuh budak mah di jero hese mereka budak lagi kunaon aing jadi sareng ya Allah ya Rabbana didengkakeun eta pamiakan dengkak makana Masya Allah Rabbana Karim seorang ibu itu luar biasa ibu Masya Allah kadang urang sing emut jasana jadi inungnya naon sababna orang tua luar biasa jasana terutama nu ngaran inung subha kadang dulur sadaya makana pantes cek Rasul perjuangan inung milik ieu perjuangan di alam dunia nepiakeun ku Allah ku Rasul derajatna diluhurkeun ti imam menjadi bapak ketika sahabat kantos naros ka Rasulullah ya Rasulullah sahanu pangheulana ku kaula kudu diagungkeun dihormati saur Kanjeng Rasul ummuka summaman abuka ibu kakarek bapak subha maka inung itu luar biasa maka paingan yang coba ibu kaulah wanita yang
mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Suka tuh yuk barang sarare bantuan, bantuan balikan deh siap. So, kau mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan ibu. Barang sarayo siap. Kau kukuring di genangan siap. Apa nenu usum dari ajalatna. So kukuring pakai genang siap. Barang saraya siap. Awas untuk ngiluan ku aing duakeun sia irungna malik kaluar. Balikan lieu, balikan siap. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, membesarkan putra putrimu. Aduh, jangan deh ibu, yang ngapalkeun aing teh 3 minggu. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Dulur sadaya hadan ya Allah wa iyyakum yo hormati bapak urang sadaya. Mata pantas surga jeung Rasul ridhallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah aya dina ridho indung bapak, bebendu Allah pun aya dina bebendu nu jadi indung. Maka nakade urang sadayana paingan atuh sukses sarif hidayatullah nu batak jawab genturung adab nalika loba anak geus nuwani duraka kana jadi indung bapa naudzu bener sadaya hadan ya Allah ya realisasi tina mudah urang sadaya mudah-mudahan sing kapeti kahontal urang sadaya hikmahna balah mandar sing dijadikeun ilmu manfaat kangge urang sadaya amin ya Allah ya rabbal sanes kirang sono dumasar kana kemampuan ibu sing kuring suara geus teu pati ayaan geus serah. Itu mudah-mudahan disampaikan sing manfaat khusus kami pribadi sunnah di tempat. Mudah-mudahan orang sawi nanti tempat sing jasa kahon rahmati maghfirati Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Insyaallah sada waktu urang bisa patang deui kalian mudah-mudahan urang sari panjang hidup di suwak Allah taala. Amin. Sing diserehatkeun sadayana. Amin. Mudah-mudahan salaki urang sing diistiqomahkeun di rumah tangga, sing arawet rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan urang sadayana sing selalu aya dina rahmat jeung ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kirang langkung ngapunten kasuhun bawa sapanang carang sapakan khutbah sapa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.